Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepangli sareng mesin kuning Haikal Rakasantana. Ayeuna abdi bade ngaduikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sabaraha minggu katukang daerah Bale Endah di Kabupaten Bandung kakeunaan kudu-kudu musibah. Saha hijina mudaran cai Wahangan Citarum. Dumasarkan data anu aya kurang leuwih 1.576 imah katutuangunan sakola jeung pamerintahan kakeueum ku cai Wahangan Citarum. Pacebab mudah-mudahan cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kocoran anu ngabulakakeun cai jadi ngembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasarkan hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayeuna korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayeuna musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumangkeuneun ka warga anu kakeunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa sim kuring nugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.